Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tempangkeun abdi Naisy Oktavia ti 10 MP3 bade nyaritakeun carita babat nu judulna Sumur Bandung, Sumber Kaharayuan. Kumaha caritana? Tonton video ieu dugi ka akhir. Sumur Bandung, Sumur Karahayuan. Sumur Bandung merek Karahayuan Karahayat Bandung. Sumur Bandung merek Karahayuan Kadayeuh Bandung. Sumur Bandung Rahayuning Dayeuh Bandung. Bandung, 25 Mei 1811, Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Kaosna teu loba nu apal kana tulisan di luhur. Eta tulisan teh mangrupa prasasti nu jadi titimangsa ayana Sumur Bandung. Dina eta prasasti jelas pisan ditulis Sumur Bandung merek Karahayuan Karahayat Bandung. Sumur Bandung teh marupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung. Nepi ka ayeuna, hanjakal ayana Sumur Bandung teh teu loba dipikanyaho boh ku urang Bandungna sorangan, boh ku urang ti luar Bandung. Padahal lamun ditilik tina sajarahna, Sumur Bandung teh perenahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung teh dijieun ku Adipati Wiranata Kusuma II dina tanggal 25 Mei 1811. Teu jauh ti eta tempat diwangun oge aya Masjid Agung, pendopo bupati jeung alun-alun. Kiwari Sumur Bandung teh perenahna di tukangan kantor PLN cabang Jabar Banten, Jalan Cikapundung Timur, Bandung, atawa kurang leuwih 100 meter wetaneun alun-alun Bandung tur pagedeng-gedeng jeung Jalan Asia Afrika Bandung. Perenahna memang rada nyingkur lantaran kahalangan ku gedog PLN. Padahal mun geus dijuk-juk mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedung PLN. Pangkus Kusnadi anu nyesepuhan di Sumur Bandung waktu jumaneng keneh dina tahun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu, cek ujaring carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua, Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Harita samulihna ti Subang kairing ku para penggawa Raden Adipati Wiranata Kusuma II reus di hiji leuweung. Anu dipimaksud leuweung dina ieu tulisan nyaeta tempat nu ayeuna jadi Sumur Bandung taya bakat kunahnai kawuwuh tos dengkal. Ti tempat anu tebih. Raden Adipati Wiranata Kusuma II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Teteken nu dicandakna ditancepkeun kana taneuh. Lajeng anjeunna mah kulem ditungguan ku para penggawana satia. Kira-kira meunang panyepahan, Raden Adipati Wiranata Kusuma lugay ngadeg terus nyabut tetekenana. Barang teteken dicabut, tina urut teteken teh ngaburial cai. Cek ujaring carita, salaraung penggawa tumanya. Gamparan geuning tina tilas teteken teh keluar cai, dupi eta cai naon? Nya eta cai Sumur Bandung. Cai nu isuk jaganing geto bakal jadi kahirupan jeung karahayuan urang Bandung. Wala Raden Adipati Wiranata Kusuma II. Satuluyna cenah ku sakaten Raden Adipati Wiranata Kusuma II nu jelas henteu samanea dina waktu sapeuting. Urut teteken teh dijadikeun sumur. Teu aya anu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Ngan anu pasti ge pasti kaahengan Sumur Bandung teh tiba heula nepi ka ayeuna caina teu kungsi saat jeung teu kapangaruhan ku cai solokan Cikapundung nu aya wetaneuna tur kawates ku tembok gedung PLN. Cai Sumur Bandung ca nembrang herang. Lian ti eta nimba cai ti Sumur Bandung teh teu bisa sagawayah. Kudu tartib jeung ditimbak ku jalma anu dipercaya ku sesepuh. Harita Pangkus Kusnadi tea atawa jalma anu geus biasa. Timbana embel leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung. Awak kudu dina kaayaan bersih atawa boga wudu. Keur jaman almarhum Pangkus Kusnadi mah mun aya tamu nu ngahaja ka Sumur Bandung can katinggal ka cai sok diparentah kudu wudu heula. Kaharti ari kitu mah lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadua. Jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Lian ti eta salila aya di wewengkon Sumur Bandung teu meunang heotan. Ribut jeung teu meunang suaban.
Mun eta dirempak cenah tinggal ngadagoan akibatna. Kiwari Sumur Bandung teh kaasup situs nu aya di kota Bandung. Tangtu we kudu dipiara, dimumule, tur diwanohkeun ka balarea. Ieu haluyu jeung peraturan daerah Perda Jawa Barat nomor 7 tahun 2003. Ngeunaan nilai sajarah dan benda kepurbakalaan. Tapi kumaha buktina? Teu kabeh urang Bandung apal lamun disabudeureun gedung PLN deukeut alun-alun Bandung. Aya situs anu ngandung ajen sajarah Bandung. Malah dibuka kumaha nasibna mun Sumur Bandung aya saluareun gedung PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN. Buah-buah bakal jadi situs nu taya ajena. Tina hasil wawancara jeung Bapak Ekus Nadi, karyawan PLN Distribusi Jabar, Banten oge sesepuh Sumur Bandung dina tahun 2005. Sakitu wae ngeunaan carita babat Sumur Bandung Sumur Kaharayuan. Punten bila aya kalepatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.